Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadrati Muhammad bin wa ila hadrati Abu Bakr Muhammad Syadat wa ila hadrati Zainuddin Al-Mabari Al-Maribari nafanallahu bi'ulumi syaulillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamala. Alhamdu ari jenis puji eta lillahi ditangtukeun ka Allah al-muwaffiqi anu maparin taufik Allah lil ula kana ngahasilkeun darajat anu luhur nyatana taat lil ula kana ngahasilkeun darajat anu luhur nyatana taat hamdan kalawan puji yuwafi anu nyumponan ieu hamdan birrahu kana kaalusan Allah al-mutakamala atawa al-mutakamila anu sampurna ieu birro ba'daan ata dina sabada ngadatangkeun musannif bil basmalati kalawan bismillah sana mangka ngalem musannif bil hamdalati ku hamdalah iktidaan karena turut bil kitabi kana kitab al-azizi anu agung wa amalan sareng ngamalkeun bi qaulihi kana dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha azza rasna Gusti Allah azza wa jalla eta yuhibbu mika cinta Allah ayyuh madakana yen tadi puji Allah resep Allah mah dipuji teh jelema mah ulah Allah mah keun bae aku mah Allah bae wa akhraja sareng geus ngaluarkeun sadailami marfu'an bari hadis marfu' innallaha azza rasna Gusti Allah eta yuhibbu mika cinta Allah alhamda kana puji yuhmadu anu dipuji Allah bihi kalawan hamda liyusiba karena rek ngaganjar Allah hamidahu kajalma anu muji ka Allah wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah alhamda kana puji li nafsihi pikeun dirina Allah zikran kana jadi zikir wali ibadihi sareng ka pirang-pirang hambana Allah dakhron kana jadi simpenan wa fil badril muniri sareng eta tetep dina kitab Badrul Munir anhu katampi ti Kangjeng Nabi alaihi salam hamdulillahi ari lapad hamdulillahi ari muji ka Allah eta amanun jadi keamanan jadi proteksi gitu. Linikmati kana nikmat
sehingga terlindungi eta nikmat, terlindungi tina naon min zawaliha tina leungitna eta nikmat. Ku ayana puji cenah. Muji ka Allah jadi proteksi, jadi penjagaan kana nikmat supaya teu leungit. Wa anhu sareng katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sa'ajal mala bisa nganggo yesiman sauban kana baju. Faqala tuluy ngucap man alhamdulillahilladzi kasani hada sauba min ghairi haulin minni wala quwwatin ufira lahu ma taqaddama min dambihi. Alhamdulillah jenis puji eta lillahi tetep ka ditangtukeun ka Allah alladzi dat kasani anu nganggoan ieu ladika kaula ada sauba kana ieu baju min ghairi haulin tina tanpa daya minni ti kaula walang kuwatin sareng tanpa kakuatan gufiro mangka dihampura lahu ka ieu siman naon ma perkara taqaddama anu ti heula ieu ma min dambihi nyatana dosana ieu si man. Tara teh bismillah getar. Bari make baju teh alhamdulillah dikasani hadas saubin gari halin minni wala quwatin. Gufira lahu ma taqaddama min dambihi dihampura dosana. Masyaallah. Wa abdalul mahamidi sareng ari pangutamana pirang-pirang puji eta ayyakula ngucap jalma alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Masyhur ieu masyhur. Alhamdulillah jenis puji eta lillahi ditangtukeun ka Allah hamdan kalawan puji yuwapi anu nyumponan ya hamdan ni'amahu kana pirang-pirang nikmatna ya Allah wa yukapi sareng ngufuan mantaran ya hamdan mazidahu kana tambah-tambahna ya hamdan kana tambah-tambah ti Allah. Lima karena aya perkara waroda anu kawaridma anallah ansanyana Gusti Allah tabaton nurunkeun Allah Adama ka Kangjeng Nabi Adam ilal ardi ka bumi. Qala Adam ya Rabbi alimni al makasiba. Ya Rabbi wahai pangeran kaula alimni muga ngajarkeun atau muga merenyaho Gusti ka kaula al makasiba kana pirang-pirang kasab wa alimni sareng muga merenyaho Gusti ka kaula kalimatan kana kalimah tajma'u anu ngumpulkeun Gusti li pikeun kaula piha dina kalimah al mahamidah kana pirang-pirang puji Pa'auha mangka ngawahyukeun sa Allahu taala Allah taala ilaihi ka Adam an kana sanyana tingkah jeung kalakuan atawa kieu an kul tegasna an kul tegasna kudu ngucap anjeun salasan kalawan 3 kali ingda kulli sobahin dina satiap subuh wa masain jeung sore alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah sakitu cenah walihada sareng karna ieu law halafa lamun sumpah saha insanun manusa liyahmidanna itu
mangka kudu muji nyaan ieu insan Allah ka Allah bima jami'il mahamidi kalawan sakumpulan pirang-pirang puji. Falyagul mangka kudu ngucap ieu si man insan ieu si insan hadza kana ieu lafad alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Qala ba'dul arifin alhamdulillahi ari lafad alhamdulillah eta samaniatu harupin aya 8 pirang-pirang huruf ka abwabil jannati seperti pirang-pirang pintu surga. Faman mangka saha jalma qolaha faman mangka saha jalma eta qolaha ngucap man kana ieu alhamdulillah an sopai qalbin tina bersihna hate istahangko mangka ngahak ye siman ayaduhula kana yen asubman al jannata kana surga min ayyiha syaa ti mana wae tempat karepna ti mana wae jannah syaa karepman ti mana wae jannah syaa karepman. Masya Allah. Jadi maca alhamdulillah lain adat gitu ya mah. Tapi ansofa iqolbin payu khairu mangka bisa milih ieu si man baina hadina antara ieu jannah. Masya Allah. Ikroman karena arah-arah kemuliaan. Wala yukhtaru tapi henteu dipilih ila kajaban naon ma perkara sabako anu ti heula ma fi ilmihi dina ilmuna Allah taala atuhnya. Pasti si eta si man anu maca alhamdulillah anu ngahak asup ka surga teh najan ditawaran di mana bae cenah surga nu mana bae anger ketika milih mah kana masa baqo fi ilmihi taala itu moal lepas gitu tina panguninga Gusti Allah. Anahu kana zanyana yaziman eta yadkhulu bakal asup ieu si man minhu tina ieu ma sabak